Kang Komar sekarang dapat oleh-oleh itu kacang sangrai asli dari Cililin ya. Pokoknya mah dari Ibu Anin. Ewo. Sekali lagi. Ewo. Tah, ieu nu ewo teh tah. Gunung Halu masih asri. Gunung Halu lembut salera. Penantian panjang yang tak kunjung usai. Haruskah ku mengalah atau mengejar ambisiku? Kejadian kamari orang masih kena asa mengganjal euy. Kela. Mengganjal kumaha kan? Geus jelas bener si Kang Komar mah leuwih gede duitna. Kalah we. Tapi kan si Kang Komar gawe karek desa baraha bulan kamari. Bener we, piraku gawe karek kamari geus menang duit 100 miliar. Bener gan, kejar. Ayeuna lu gawe tas Somalia oge, can datu menang miliaran. Kaneng lah tuna gitar, sopan pisan keur ngobrol teh. Tapi heuh oge ieu teh. Kira-kira aya keanehan teu? Mending we, ieu cara nama urang selidiki. Bawa akal-akalan si rambut tinju. Inyu. Saha? Si gondrong atuh we saha deui. Anu sok ngahancurkeun bisnis kita. Lamun bener si Gondrong aya dina masalah ieu, ku aing torong kabeh buka. Kejar, cilok. Maneh ngerti kudu kumaha? Kudu ngopi bos. Ngopi maneh mah. Bikin. Gitu loh. Talaga. Kurang boga kopi asli Gunung Halu dari Degan. Mantap eta mah. Kela. Kopi kieu nyeri teu kana beuteungna. Oh henteu tuh. Kopi Dalingdeut asli Gunung Halu nyaman di lambung. Nya enggeus we, nyeun 4 gelas malah. Oke. Wah, bagus loh. Seungit loh euy. Yakin karena beuteung ieu mau nyeri ya. Wah asli Gunung Halu. Kan seungit lagi beda ieu mah. Si urang cobian lah boleh. Weh, kejar cilok, kasih lah. Weh. Mantap. Pokona yang apal Getjar cilok isu kudu beunang, kudu diselidiki. Nah habat si Kang Komar nu jadi juarana asal lieur kan. Bener weh. Pokona mah pepatah si RW bieu kudu inget sok kerjakeun kumaraneh duaan. Aku cinta negeriku Indonesia sampai ku mati, kan ku jaga negeriku, kan ku relakan jiwa dan ragaku. Pernah aku tertidur, tapi hanya sekejap. Sendiri. Aduh, disuruh. Selalu menghantui
bayang selalu mengikuti. Jujur aku belum bisa untuk melupakanmu. Jujur aku belum sanggup untuk meninggalkanmu. Sayang, Alhamdulillah Gusti beres oge nyisihan ku sorangan. Ieu demi gawean pagawean awewe teh geuning kuripu. wajahmu selalu menghantui. Aduh, Bayang selalu kesayangan si mami. Ingat ke mami hari kali selain. jujur aku belum bisa. Wah, tanggal hiji juga nama ayana teh ya. Wah, saatnya gajian nih. Aku harus dandan dulu untuk menghadap bos badut. Hahaha. Wah, aku masih terlihat tampan. Saatnya berangkat. Aduh, pohon pantau eh. Main coba balila. Ieu lah langsung urang main. Oh, ieu langsung ka heula. Sekali ya, sekali. Om pila om pimpa alaihum gabrek. Om pila om pimpa. Ah, kaji mana? Urang gunting sepatu jeung mana? Sok. Gunting kana tas sepatu. Urang Nanti orang kedua dong. Si Eta ka tilu. Lahan senawa teu ka cidisna. Gagal eta mani, tak kena kalah. Aya kene sabuungkeunnya kacil tuh. Kaji gitu. Kacil semua ya kene. Mau balik ke ayeuna lah. Bener?
Kaparagu. Si Apeng jeung si Benga ya. Medok kayo we. Oh Kaparagu. Ah, pia ijul tingali permainan kieu mah beres panggalana abi mah. Wah, berarti Ruing mah permainan kia masih menguasainya. Padahal kan dia permainan baheula. Moal lah permainan nu kieu mah moal kaleungit. Justru kudu dijaga. Astagfirullahaladzim. Irun tah kuat bawa taki. Kuat unu meresan. Dijual. Meresan ieu. Irun tah meresan. Eleh wae main badan main teh. Lain eleh wae dong, justru urang mah kemenangannya yang tertunda. Tapi ya saya udah deador itu gara-gara. Sebenarnya si Gaya menuju perang. Kok tanggal hiji ieu teh geus gajian acan? Belum dong, mendingan kita cari bos badut. Oh acan gajian. Ayo atuh orang tayangan bos badutna. Poho, pan orang teh mau motor. Ayo, kana motor. Wig, terang gak permainan sonda ieu teh nya anu tadi dipaenkeun teh sebenarnya hana si negara Indonesia dah. Oh. Nah, permainan sonda anu tadi dipaenkeun ku Gondrong teh ternyata memiliki beberapa sebutan. Di antaranya lamun disebutkeun sonda eta ti bahasa Sunda. Tah lamun ti Palembang disebutna teh cak engkle. Lamun ti Manado namina enge-enge. Nah, selain dari 3 bahasa nu tadi, anu ti bahasa Sunda, Palembang, Manado, ternyata permainan Sunda teh berasal ti Roma. Bukan nama dulu ketika zaman penjajah Eropa, Belanda, dan negara lainnya pernah menjadikan permainan Sunda ieu teh strategi perang. Nah, jadi intina permainan Sunda teh sanes berasal ti negara Indonesia. Oh, betul lah dibalik eta dari mana asalna itu penting ke urang permainan ieu mangpaatna dong. Betul lah, fisik jadi HD. Konsentrasi terasa. Nya tuh daripada rencangan Abi, hayo we main game online. Itu cuma tuh main game online di menuju tahun, Tahu naon? menuju SMS babaturan. Hari kamari anu hasil lelang sanesna Kang Komar nya nu keneh. Iya dong, Kang Komar yang dapat. Wih, kerennya. Padahal kan eta belum pisan amplosna sampai 100 miliar. Kan nu tanah ieu ge Kang Komar. Makana bade lalang setinggi langit ge moal eleh. Betul. Nu jelas nama si Badut jeung reng-rengana kurang cerdas saeutik. Lah nyanya kan tanahna nu anjeunna. Terus ayeuna artosna dikamanakeun? Aman uang mah ditunan apeun lis bang dibungkus nake ku boeh. Alah, padahal masakan tenan atuh mah bungkusna panjangkeun mesti gak pocong. Duh, Gusti, ternyata uang teh bukan segalanya. Loba duit ditinggalkan ku pamajikan mah anger teu bahagia. Aduh, Gusti, mun dibere pilihan antara uang jeung pamajikan, aing mending milih duanana. Kulieur jaba pamajikan teh meta talak. Komo mun urang kawin deui. Mami. Mami. Kopi dulu.
kamu lagi pacaran. Tak, geus geunangan jan tak. Tak, Can, masih kena kerasa. siap mah. Gila lawan oge. Burukeun. Ajag mah. Sakedeng deui. Geus got euy. Longkah. Bener teh mana emang ngawalo teh. Ngaka naon tak? Lain bauna meni bau ajag. Yuk. Gila mana? Naon deui? Jika muka sangu dikeresekan mana mah? Iya. Garam beriodium dibisnisin. Iker masak salamureun. Ih, si otak tak. Heeh. Masak di dalam menang duit. Moal kapangieun ku si Badut. Lamun niat kapanggihan mah ku si Badut di kamari dia senyangan urang jeung ente meureun. Berarti bener si Badut mah nya orang modal sarua jeung anak buahna. Lain orang wadah deui. Cik ayo oge bahasa kamari nih. Keur mata bro. Keur mata bro, ayeuna miara deui anak buah udah balolongan. Geus mata ka ayeuna urang bisa dia. Urang kemas. Pal wae mana mah got euy keseset duit. Aduh mata.